sahabat Layung Galunggung. Kita lagi liburan ya di Kampung Tines. Kudu kasaha nya atuh kudu ka mana mapai laratanu jadi bapa rek nu jadi indung ngan ukur kecelak cisoca kawas nu tewasa rek balaka. Kidul hakaler kulon wetan didatangan suwung weleh teu aya laratan naon aya naon nu jadi marga lantaran duh teung teuing ngenu karandapan hirup juang cieun kasahanya kudu muntang hate tumanyaku penasaran dimana ayana dimana laratanana nu jadi papa munte mah aya dimana atuh dimana diri rek bakti ulang terima baheula keleutik ayeuna incak dewasa can ku besi apal kanu jadi bapa. Kidul hakaler kulon wetan didatangan suwung weleh teu aya laratan naon aya naon nu jadi marga lantaran duh teung teuing ngenu karandapan hirup juang cieun kasahanya kudu muntang hate tumanyaku penasaran dimana ayana dimana laratanana nu jadi papa munte mah aya dimana atuh dimana diri rek bakti ulang terima baheula keleutik ayeuna incak dewasa can ku besi apal kanu jadi bapa.
asa tercipta lamun sekineukana nyaning bahagia jeung diri duh Gusti geura tembrakeun dewasa tanda cinta kacipta lamun sekineukana
masih kene aya nu can leungit asing anu kremen kaseuit seuit na pucuk ati nah ieu hate ese rek padeui moal keunang rek kasih majan aya gagantina lain rekna beda-beda tapi dalah anu bukti nu tembong ngan ukur nu indi lami muli di pundut yang widi ukur kali tutul war tilam paeli ukur jajak pangadua mugi aya pangampura Gusti masih kene aya nu can leungit asing anu kremen kaseuit na pucuk ati nah ieu hate ese rek padeui moal keunang rek kasih majan aya gagantina lain rekna beda-beda tapi dalah anu bukti nu tembong ngan ukur nu indi lami muli di pundut yang widi ukur kali tutul war tilam paeli ukur jajak pangadua mugi aya pangampura